Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, panggih deui sareng simkuring Linda Nur Azizah. Hiji warta nu parantos dugi ti kalangan pamuda di Desa Mangunjaya, Dusun Gimbal. Aya hiji mahasiswa anu ngagunakeun waktu ngorana jeung ngerintis usaha nepi ka bisa ngabuahkeun hasil. Ayeuna abdi tos kasambung ka Wilda Nabila di lokasi. Nuhun ka Linda Nur Azizah di studio. Ayeuna abdi tos aya di lokasi di Bumi Teh Puput Sugiyarti. Wilujeng sonten teh. Sonten. Hapunten ngaganggu waktuna sakedap. Mangga. Manawi teteh icalan naon bae? Aya seblak, aya buket, terus sareng MS Glow. Ti iraha teteh icalanana? Mun seblak mah ti sataun kapengker, tapi amun MS Glow mah nembe-nembean. Pami buket ti Buket mah genep bulan kapengker. kunaon teteh milih icalan eta seblak? Icalan seblak mah ti payuna teh ngadamel sareng rerencangan, terus rerencangan teh hoyong, terus piwarang ku rerencangan teh piwarang icalan, tapi dugi ka ayeuna alhamdulillah. Kumaha mimiti teteh eta icalan buket MS Glow? Buket mah kan di dieu mah jarangnya amun nu ngayakeun buket bunga anu asli, janten pas nuju kelas 10 SMA pas wisuda kelas 12 ngayaan, pertama ngayaan, tapi alhamdulillah teh lari seueur nu hoyongeun. Nah dugi ka ayeuna mun setiap aya acara wisuda sok aing ngayakeun wae, tapi sistemna PO setiasa dadakan. Berarti ti SMA gitu Di SMA. Di mana teteh icalan seblakna? Seblak mah di Bumi, biasana aya nu DO, aya nu ka Bumi langsung. Ari promosina gitu di Promosinya lewat tina WA gitu, tina Facebook. aya ieuna itu Facebooknya namanya. Facebookna namina Puput Sugiyarti Gunadi. Menawi aya pesan kanggo barudak remaja. Pesana kanggo remaja-remaja ayeuna mugia tiasa manfaatkeun teknologi sa kreatif mungkin, tiasa kanggo icalan. Amun misalnya kanggo main game ge kan ayeuna mah tos tiasa game ge menghasilkan uang. Jadi manfaatkan teknologi dengan baik. Jangan nging sampai masa mudana dihabiskan dengan sia-sia. Jadi manfaatkan masa muda kalian. Cakap sakitu informasi anu tiasa didugikeun diuwihkeun deui ka Linda Nur Azizah di studio. Hatur nuhun ka Wilda Nabila. Pamirsa sakitu wae anu dipika hatur. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan. Simkuring Linda Nur Azizah amit mundur. Wilujeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.